Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Danget ieu sim kuring bade nyobian ngadongeng. Dongengna dongeng si kabayan, dibantun tina internet, diadaptasi terasa diinterpretasi kalawan bebas. Urang cobian. Si kabayan ngala tutut. Sadayana geus pada terang, ari adat-adatan si kabayan teh aya kalana sok matakeul ka sarerea. Mumul si kabayan teh pamalesan tara daek barang gawe sakapeung sok kalaka sare sapoe jeput. Isuk-isuk sare, babeberang sare, sore oge sare. Geus puguh kapanan ari ti peuting mah sarena ge geuningan sok tepikeun katibra sakapeung masuk ditambahan ku kerek maninya gerek. Atuh si iteung pamajikanana tara jarang eta teh sok gegelendeng pusingeun ku kalakuan si kabayan. Yeuh kabayan, cik atuh ari beurang mah ulah hees wae. Gawe atuh ka ditu, era kami mah boga salaki teh. Yeuh kabayan, tuh ngala-ngala tutut atuh ka ditu. Kapan geuningan ari dahar teh geuning sok hayang wae jeung lauk. Atuh da iteung we kieu mah ngala tutut ge ngala tutut ka mana? Ceuk si kabayan teh. Har atuh nya ka ditu ka sawah, manya ka kantor pos. Tuh gerajung ka ditu tuh. Biasana tutut mah sok rea lamun di sawah nu kakara meunang ngagaru. Sanggeus dicarekan kitu mah ku si iteung teh, eleh deet si kabayan teh leos ka sawah, leumpang muru sosoranganan ngabujeng ka sawah. Sanggeus tepi ka sawah nya bae di dinya teh tembong tutut temani rea pabalatak pating goletak di tengah sawah. Lantaran kitu teh caina herang jadi katingali kabehanana tutut-tutut nu aya di jero sawah teh. Tapi barang diteges-teges ku si kabayan teh, bet ka tembong kalangkang langit dina beungeut cai. Si kabayan teh jadi lewang ningali sawah sakitu jerona, padahal mah pada terang. Da jerona ge teu aya sajengkal-jengkal acan tangtosna oge nya. Siga jero teh pedah kalangkang langit. Aduh, aing mah euy, ieu sawah mah ni jero-jero teuing, kumaha ngalana eta tutut. Tapi ketang lamun kuring teu bebeunangan, kami era pisan ieu ku si iteung, jaba meureun engke teh dipaseaan deui ku si iteung. Nya, kieu carana mah kudu dileugeutan kawas ngalapapatong. Geus kitu masih kabayan teh terus ngaleos neangan leugeut. Ari leugeut teh biasana dialana tina getah nangka, da getah nangka mah cepelna teh kabina-bina, lamun keuna kana leungeun urang teh pageuh si getahna teh moal bisa gancang pukah. Barang geus meunang leugeutna teh terus si leugeut teh dibeulitkeun, ditalikeun kana tungtung nyere nu dijieun tina awi panjang teh gebay ngagebay siga jejer. Nya ieu mah kudu ti kajauhan ngaleugeutanana, da sieun atuh ari ti kadeukeutna mah sieun ti gejebur. Kitu ceuk pamikir si kabayan teh. Geus kitu mah si kabayan teh ngadekul weh ngaleugeutan tutut meh sapoe jeput. Nagog luhureun galengan salila-lila. Tapi henteu bebeunangan da pogo hese teh beunang kumaha tuh ngala tutut mah nya dileugeutan. Aya ketang eta ge hiji mah. Kitu oge lain beunang ku leugeut tapi lantaran kabeneran bae. Nya tutut keur calangap talapokna katapelan ku leugeut atuh tuluy disantok ku tutut teh beunang we. Dalam teu kitu mah luput si kabayan teh nyamos moal bebeunangan pisan. Sabab ari di jero cai mah leugeut teh kapan moal bisa napal. Mana komo deui tutut mah aya leuleuran dina cangkangna teh jadi matak leueur
moal bisa benang kuleget tutut mah. Tah kacaritakeun di imahna si Itung teh geus kesaleun ngadaguan si Kabayan nu teu jebul wae balik ka imah. Kituna teh bari jeung sasayagian geus ngala salam, geus ngala sereh, geus ngali koneng keur ngasakan tutut minangka samarana. Tapi nu dianti-antina teh jebul bae itu si Kabayan teh. Kulantaran si Kabayan teh amplang-amplengan teu datang bae, nya tuluy diteang ku si Itung teh ka sawah. Muru ka sawah leumpang sosoronganan mapai galengan. Barang tepi ka sawah nya bae si Kabayan teh keur anteng we nagog dina galengan keur ngalegetan tutut. Kabayan, cik atuh mikir mah nya ngala tutut dilegetan. Cuk si Itung teh bari popolotot. Har ari Iteung, na kudu kumaha deui atuh lamun asup ka tengah sawah mah meureun akang teh kejebur kana sawah nu sakitu jerona tuh tingali sakitu langit menika tingali pisan jabat teu bisa ngojay. Eta mah si Iteung ngadenge jawaban kitu, ambek kapegung, ambekna tuluy ngahuru kana embun-embunan. Geus kitu mah teu anta parah deui si Kabayan teh disuntrukun pruk kejebur si Kabayan teh ancur ka sawah nepikeun ka kokosehan lolongseran di jero sawah. Awakna rancucut ka basuhan jaba belok keuletak. Tapi papadaning kitu si Kabayan teh lain kalaka ambek ruaseun waya mah pacampur jeung era ku si Iteung. Regeningan Iteung nya we deetnya sawah teh cek si Kabayan kaeraan. Kitu rupina mah dongeng si Kabayan teh. Mugi-mugi aya mangpaatna, mugi-mugi aya pulungeunana. Hatur sewu nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.